Sampurasun. Wilujeng enjing. Nah, alhamdulillahnya dinten ayeuna urang tiasa tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda nya. Kumaha damang? Alhamdulillah nya. Satu acan urang ngawitan kegiatan diajar supados aya dina kalancaran nya kabarokahan ilmu hayu urang ngadoa heula ya kalayan dipingpin ku KM ya. Siap KM? Siap. Ya, mangga dipingpin doa. Doa acan diajar hayu urang sesarengan maos doa. Maos doa di kawitan. Rengse. Ya, alhamdulillah parantos ngadoa. Salajengna dinten ayeuna tos aya piket? Tos nya, tos aya piketna tingali bersih. Salajengna urang absen heula. Amelia, Anggi, Anita Lupita, Wulan Jessica ya. Berarti nu telebat duaan ya. Udur mudah-mudahan dipaparin kesehatan teras tiasa sakoladi sareng hidupnya sasarengan. Amin. Ya. Salajengna minggon kamari urang tos medar ngeunaan bab hiji mohon. Bab hiji ayeuna urang dilajengkeun kana bab 2 nya ngeunaan materi dongeng. Ngeunaan dongeng ayeuna materina. Tingali PowerPoint-na anu judulna dongeng. Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran urang dina ieu pangajaran setelah mengikuti kegiatan proses belajar, peserta didik mampu menganalisis gagasan, makna yang terkandung dan keteladanan dalam dongeng atau babad yang dipelajari, serta mampu menyampaikan dongeng dalam bentuk monolog, dialog atau gelar wicara menggunakan bahasa sendiri secara mandiri. Cung, saha anu pernah ngadongu dongeng? Waduh hebatnya. Tah, aya hidup resep kana dongeng? Resep kana dongengnya. Jadi dongeng teh nu kumaha dongeng? Aya nu bade naros, bade ngajawab? Aya teh nu jadi masalah dina materi dongeng? Mangga, saha? Cung, mangga. Kumaha? Jadi masalah dina dongeng murid kurang wani minton atawa tampil di payunan kelas. Jadi lamun dina minton teh sok kurang kawani nya. Isin teh kusabab ditingali ku babaturan sakelas. Jadi sok aya gempeurna teh ban kitu nya. Ya teh sawios eta mah namina oge proses. Prosesna ya sapatos kitu. Karasa gempeur, engke lamun hidap sering kapayun mah bakal leungit tah, bakal ngurangan rasa gempeur teh. Jadi nu akhirna bisa ngaluarkeun rasa kawani dina ngadongengnya. Aya Dek. Nah, jadi carita zaman baheula teh kaelehkeun ku carita zaman ayeuna. Nah, komo ayeuna nuju viral nya, rame ngeunaan K-pop teh apaan teh mulai laguna terus dramana nepikeun ka zaman kiwari seueur jalmi anu milari atau ngaguar carita-carita ngeunaan artis-artis Korea nya. Lebihkeun ka elehkeun we kitu da. Peda artis-artis Korea meureun garilis sareng karasepnya, mata resep ditingali ban kitu. Beda sareng jalma orang Sunda. Sunda mah kan masih kene alami nya, bangsa ning artis-artis Korea mah kan tos operasi plastiknya. Sarupaning plastik ditapel-tapelkeun ban kitu. Mata beda. Kitu tampilan nanti jeung urang teh beda. Tampilananya aya nu mancung, irung tuh aya nu bodas teh memang bodas gitu kusabab make obat. Jadi pangling sangkan lamun kasorot kamera teh rada mental gitu nya ku si raraya teh. Tah gitu.
Tah ayeuna nu tadi masalah-masalah ke urang pedarnya dina materi. Ieu materina. Dongeng teh nyaeta karya sastra wangun prosa sumebarna sacara lisan sarta ngandung unsur pamohalan. Naon ari pamohalan? Tasub akal atau mustahilnya. Jadi si carita dongeng teh aya bagian anu tasub akal atau mustahil. Eta hartos dongeng teh bagian tina karya sastra ya, karya sastra prosa. Kaje dongeng pabel, parabel, mite, sareng legenda atawa sasakala. Anu kahiji dongeng parabel. Nyaeta dongeng parabel teh dongeng anu nyaritakeun ngeunaan kahirupan jalma di masyarakat katut sajarahna. Teu nya. Mangga ayeuna bade ditaroskeun ngeunaan materi dongeng mangga. Kumaha? Naon bedana dongeng parabel sareng dongeng fabel? Naon bedana dongeng parabel sareng dongeng fabel? Tadi terus dijelaskeun yen ari dongeng parabel mah dongeng nu nyaritakeun kahirupan jalma, lamun dongeng fabel mah nyaritakeun kahirupan sasatoan. Sami nyaritakeun kahirupan tapi beda makhlukna nya. Nu hiji mah jalma, nu hiji sasatoan gitu nya. Pasti bisa ngabedakeun antara kahirupan sasatoan jeung jalma pasti bisa. Gitu nya. Atas? Ya, sip. Salajengna ieu kriteria kanggo minton dongeng. Jadi ke hidap lamun misalnya ngadongeng kudu merhatikannya ya intonasi. Intonasina kudu jelasnya sorana a i u e o na huruf vokalna, terus eusi dongengna kudu ngaguluyur jelas ngeunaan naon ari si dongeng teh. Terus gestur mah sareng pasemon nya ekspresi. Mun pasemon mah ekspresi rarai, mun sedih jiga kumaha, mun ngambek jiga kumaha, lamun pikasieun jiga kumaha, eta pasemon. Lamun gestur mah awak kacaritakeun zaman baheula. Di hiji lembur, di hiji kerajaan, eta cara gestur. Sareng lentong, lentong sami sareng intonasi luhur handapna sora anu diucapkeun. Ieu kriteria nalika hidap baris mintonkeun dongeng. Sateu acan mintonkeun dongeng. Tah urang ieu lah nya, urang sakseni aya contoh dongeng. Urang nonton heula. Aya hiji dongeng sirem jeung japati keur silih tulungan jadi contoh pikeun urang. Pesan moral anu tiasa dicandak dina dongeng ieu teh nyaeta nulungan batur anu rek meunang cilaka teh eta wajib. Emang kewajiban urang sararea kudu kitu. Sabab urang hirup di dunia teh henteu sorangan. Urang kudu daek silih tulungan ka batur. Eta contoh dongeng. Tadi aya anu disebutkeun paninggarannya. Katingali ku ida paninggaran. Naon cing paninggaran? Nyaeta tukang moro ngagunakeun bedil. Nah, ya istilah dina Sunda teh paninggaran, tukang moro make bedil. Tah tinu contoh nu nembe nu tadi tos dijelaskeun materi, contoh dongeng nu ieu asupna kanu jenis dongeng naon? Eta dongeng pabelon sababna nyaritakeun sasatoan. Oh hidup tos tiasa nya, tos tiasa ngabedakeun
pilari contoh dongeng tiasa ngabuka internet tina YouTube mangga, browsing internet mangga, atanapi ngagunakeun buku paket bahasa Sunda, mangga dikeluarkan bukuna. Tiasa dikeluarkan. Oke, ku hidup pilih salah sahiji contoh dongeng. Dongengna mangga bade dongeng anu mana bae tina 4 jenis. Tinggal dipilih. Oke, dipilih, ku hidup diperhatikan, tah nembe salajengna dianalisis, tah ku apa dibagikan LKPD nya lembar kerja peserta didik. Jadi namina saha, kelas, terus judul dongengna naon, kayak hidup udah analisis. Salajengna tema, palaku, latar, galur, amanat, sarang jenis wanda dongeng. Kanton dieusian nu masar hidup anu kapendak dina internet atau dina buku paket. Canak salah sahiji contoh dongengnya dianalisis. Mangga tiasa dikawitan. Cukup engkeun. Tas ya. Tas cekap. Cereng hiji. Dongengna dongeng sakadang kuya sok diserat dongeng sakadang kuya jeung sakadang pecang. Judul dongengna lutung kasarung tah. Pamati lutung terang lutung. Lutung nuju nganggo sarungnya. Kabayannya. Judulna mangga diserat teras kadihilap temana naon, terus palakuna saha bae. Berarti lamun si kabayan palakuna berarti si kabayan nya. Tino 4 anu tadi nya. Sedangkan hidup tadi tos tiasa ngabedakeun tina contoh hasil contoh dongeng. Hidup tos tiasa ngabedakeun jenis-jenis dongeng. Ya, tos rengse nya ke urang ngompelkeun dipalapaikeun we ka payun. Namung sateu acan dikumpulkeun LKPD-na urang minton heula ka payun nya, mintonkeun dongeng anu sarupaning tadi materi tos dipedar, contohna tos dipedar. Tah jadi tadi masalahna Pak cenah sok kadang teu wani ka payun teh. Ayeuna urang dibiasakeun, diniatkeun ka payun pokona ulah sieun nya. Masalah gempeur atau ngoprot kesang eta namina prosesnya. Proses moal teu bisa disalahkeun eta mah margi proses alami. Nu penting hidup aya kahoyong heula tampil di payun medar dongeng. Nah, tadi pan hidup tos ningali contoh dongengna dina internet atau napi buku paket. Ayeuna urang pintonkeun sabada dianalisis dina LKPD ngeunaan unsur intrinsikna. Nah, ayeuna minton ka payun minton dongeng ya. Mangga anu kahiji nyata bade Andini siapa payun? Mangga ka payun ya. Urang embrak heula kanggo Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Andini Nur Fitriani di dieu simkuring bade ngadongeng anu jejerna Sasakala Majalengka. Lantaran utusan ti Cirebon datangna hanteu parmisi heula,
Nyi rambut kasih tetarimaun. Wewengkona ditincak ku jalma nu sejen. Nyi rambut kasih ngawatek kasaktianana. Eta leuweung nu asalna rembet ku tangkal maja dadak sakala leungit ilang tanpa karana. Atuh nu ditayanganku dua utusan eta teh eueuh. Majane langka. Cek dua utusan eta dina basa Cirebon anu hartina buah maja teh eueuh. Anu saterasna dingaranan Majalengka. Sakitu anu kapihatur hapunten andu kasuhun parantos seueur kakiranganna. Hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembe seorang. Pokona nu penting mah kapayeun heula nya ulah aya istilah isin sareng sieun. Penting kapayeun heula namina oge diajarnya. Mangga saha pamegat nu bade? Mangga Muhammad Latif mangga kapayeun. Emprak heula Kang Muhammad Latif. Buaya Sarakah. Kieu ye caritana. Dina hiji poe aya buaya di sisi walungan nu keur kalaparan. Lantaran geus tilu poe can dahar. Tuluy buaya asup ka jero mapai walungan neangan mangsa. Teu lila buaya nempo meri nu keur ngojay di walungan. Sadar meri keur ditempokeun ku buaya, meri ngojay satarik-tarikna ka pipir walungan. Buaya ngudag eta meri, akhirna meri gampang katewak. Wek. Ampun buaya, ampun. Pengadahar kuring buaya. Me. Ampun buaya, ampun. Tong ngadahar kuring buaya, kuring boga dagingan saeutik. Nah, dengan mangsa anak gajah buaya. Sakitu dongeng tabdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Pintonan anu kadua Muhammad Latif. Nu tadi asupna kana jenis dongeng nanu berarti. Dongeng pabel nyata nyaritakeun ngeunaan kahirupan sasatoan. Tah eta nya. Pintonan dongeng anu kadua. Salajengna pintonan dongeng anu katilu nyata mangga bade Siti ya mangga kapayeun. Emprak heula kanggo. Dina zaman kapungkur di Tatar Pasundan aya karajaan anu dipimpin ku saurang raja anu wijaksana. Nami rajana nyaeta Raja Prabu Tapak Agung. Raja Prabu teh ngagaduhan dua anak awewe anu kacida garelisna. Namina Purbararang sareng Purbasari adina. Si Lutung Kasarung berubah jadi hiji lalaki anu kasep kabina-bina ngaleuwihan kasepna Indrajaya. Tidinya Purbararang ngalasa ereh. Purbararang teraswe mentah hampura sagala kasalahanana ka Purbasari. Abdi nuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun. Anu tos midang katilu nya. Nembe dongeng nyaritakeun ngeunaan Lutung Kasarung nya tos pintonan katilu. Ayeuna hiji deui anu minton kapayun. Mangga ngacung bade sa. Mangga. Kapayun. Pintonan terakhir ya. Embrak kelas sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sere nu ngayab salam ngan saware sakali deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak serempak sambil ngejabur opak. Nepangkeun wastapun Iib Saipudin sim kuring di dia bade ngadongeng dina jejerna nyaeta Sikabayan Ngalanangka. Kacaritakeuna di hiji lembur aya hiji jalma anu ngaranna eta nyaeta Sikabayan.
Ari cek sikabayan nyorogot deui. Ah, nu bodoh mah nangkana bae geus kolot tur gede teu apal jalan balik juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya tina opat pintonan hidup berarti sabaraha mah aya gitu nu ngaramina kawan ieu teh ukur mimitina hungkulnya. Pas awal sabaraha detik atau sabaraha menit mah bisa jadi ngaleleper keneh. Pas ka ditu mah kan bisa jadi hadas biasa. Gitu. Eta teh dibalukarkeun sabab hidup can biasa, tapi lamun hidup geus biasa sering kapayon sering tampil rek dina situasi naon wae, hidup eta dijamin bakal nambahan kawani. Salajengna mangga tinu hasil LKPD nu 6B lembar kerja peserta didik tiasa dikumpulkeun ka meja anu pangpayeuna mangga dipalapaikeun. Tah orang bacakeun hiji contohnya nu dipidamal ku hidup lembar kerja peserta didik LKPD di dia wasta pajwa judul dongengna nyata dongeng sakadang peucang jeung buhaya nya. Temana nyata sakadang peucang anu pinter atau cerdik meunangkeun kadaharan, palakuna sakadang peucang sareng buaya. Terus latar tempatna di walungan tengah poe, galurna galur maju, terus amanatna ngamangpaatkeun kacerdasan pikeun tujuan anu hade, gitunya. Terus ulah nyapirakeun hal anu leutik. Jenis dongengna sasatoan atanapi dongeng pabel tah etanya anu dipidamal ku hidup. Salah saji contoh LKPD, salajengna ke eta mah ukur contoh ku salajengna dipariosnya. LKPD parantos minton kapayun salajengna tah ieu aya soal evaluasi atanapi kuis tina Google Form dan ieu mangga keluarkan HP-na. Keluarkan HP-na mangga di scan. Jadi dina barcode ieu teh aya 10 nomor soal ya. Mangga di scan ditinggalkan tah kitu. Ya, mangga dikerjakeun diisian 10 nomor kanggo ngaevaluasi salami tina kagiatan diajar anu 6B hidup tos ngartos ke bakal katingali dina hasilna ya. Dikirim. Ya, tos ya, sip. Tos dikerjakeun. Jadi hidup enak tos sabaraha kali iya nya ngerjakeun pancen TKWT LKPD terus 6B soal evaluasi kalayan ku pintonan dongeng anu kapayun. Nah. Salajengna mangga hidup tina pintonan sareng materi nu tadi tiasa nyindekeun kacindekan ngeunaan kacindekanan wae anu tadi dipedar mangga anu bade ngadugikeun kacindekanana mangga sa mangga Padangkeun materi dongeng tadi. Dongeng teh penting pikeun nyambungkeun carita ka generasi nu satuluyna. Jadi kacindekana teh dongeng teh penting ya. Pikeun nyambungkeun carita ka generasi satuluyna mata hidup ke hiji waktu bakal calon ibu-ibu bapak-bapaknya ke gaduh keturunan tah nalika mepende budak teh tiasa ngagunakeun dongeng di PPN itu pan nyambung terus ditanya. Tah eta tina kacindekanana teras sarupaning dongeng pasti sapatos teh aya amanatna nya ulah nepikeun ka nyapirakeun hal anu leutik terus urang
dina kahirupan sapopoe bisa dilarapkeun pan tina dongeng tadi teh. Dina kahirupan sapopoe urang kudu silih tulungan, nya kudu silih tulungan pan. Lamun misalnya aya tetangga, dulur, babaturan, atau napi batur anu minta tulung, eta geus jadi kewajiban urang kudu nulungan. Ya, kudu nulungan. Tah, eta pangajaran dina dinten ayeuna tos diduikeun ka cindekanana. Sateuacan acan dipungkas hayu urang sasarengan maoskeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun ke urang lajengkeun minggu payun dina materi anu salajengna. Mugi mangpaatna hatur nuhun kana paratosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.